Alam dunia beki ancur, jalma-jalma geus lalacur, silih hewaan jeung dulur, poho kana alam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumna salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi liman ihtada. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an min qablu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Ai man ahabba ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a amalihi fayakunu fil akhirati ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Ketua penyelenggara hormatkeun pribados, aparatur pemerintah sami hormatkeun pribados, teka kantun kesana Bapak Dewan oge sami hormatkeun pribados, sesepuh agama, sesepuh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami nambah hadir, mudah-mudahan kenging kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Dipayun pribados sabada ngahaturkeun salam penghormatan, teka kantun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantena dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasikeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah netos aya di Kangjeng Rasul kadorong wa awasan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber. Anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya di dunya dugi ka alam akhirat. Alhamdulillah ku barokah tina kesatuan sareng persatuan antawis para alim ulama, umaro, masyarakat, pemuda, pemudi bersatu dina ieu wengi bedituna urang sami-sami niatan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu ngamoper antawisan takziman sejak ngabungkeun kana waktos diisrokeun sareng dimirajkeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu kadua urang sadaya sejak nyamut kana bakal sumpingna sasi Ramadan. Kanggo naon maksadna urang sadaya dugi kami emut
karena waktu diisrokeun dimi'rajkeun Kangjeng Rasul teu aya sanes iwati sejak bade lalajo kana lalakon hirupna jelema bener cek Allah. Sabab pamenak simkuring punten kasayana abdi moal ngaos teu tiasa nya abdi mah bade ngadongeng we manawi aya barokahna aya anu cocok sareng ilmu kagungan Allah anu sae mudah-mudahan janten ilmu nu manfaat barokah di akhirat. Nu lepat abdi nu ngadongengna bapak ibu nu sami hadir ngopingkeunana moga-moga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Pribados saalit saageung bade nyarioskeun ilmu kagungan Allah. Pamenak pribados kiai ustad ajengan ulama teu aya nu gaduh ilmu. Ya. Ilmu mah kagungan Allah. Pidawa Allah innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Jiwa raga nyawa keluarga harta bana kalebet ilmu eta tes sanes nu urang tapi nu Allah. Jika urang kensoten cuma titip matak tetiasa dianggo takabur tetiasa dianggo bedegong ujub karena ilmu di urang hanya sebatas titip. Pribados sanes teu milarian karena ilmu. Pasantren sanes gudang ilmu. Pasantren hanya tempat milarian ilmu. Ilmu nama di Allah. Allah ngalungsuran hidayah taufik bakal bisa karena ilmu. Tapi upami Allah teu ngalungsuran hidayah taufik kajian 100 tahun di pondok tong aneh menjadi bangsat. Iya. Supaya seorang ulah takabur. Itu ngangokna karena ilmu Allah. Pribados ngawitan lebet diajar ngaliwat ke pasantren tahun 63. Pasantrenna Kresek Garut, Banjar, Limangan, Cikalama, Cileunyi, Bandung Pusat paling kaleren lapang Museng. Padalarang terakhir Pleret Sempur Purwakarta. Ngawitan tahun 63 keluar diajar ngaliwat tahun 87. Kirang langkung diajar ngaliwat 27 tahun. Khusus ngagali ilmu Allah. Sabab ari barudak baheula sareng nu ayeuna mah tebih ukuranana. Kapungkur mah jalmina nuju sarang-sarang. Anyaran merdeka negara Indonesia di penjajah samsara banget itu bedio ayam Minangkara nyai rada bentar mah tahun 75 kaditu nama huai malah 75 ge masih kena samsara. Jarang warga Indonesia anu wareng tuang komo angwan sae tapi kajalmi anu rumah tangga oge teu aya nu gaduh lancingan dua hiji. Siang dianggo ku istrina, wengi dianggo ku pamegetna kieu. Lawonna nu pangsaena lawon Majalaya dikasureun eta teh lawon menah. Baheula katuangana oge jarang nu wareg. Jalma kuli macul sadinten mengukur saleter. Nya gitu luhur ilmu jalma baheula mah tapi apalin kana poe. Lamun cek masyarakat kajalmi anu gaduh ai macul sabaraha sadintenna saleter apaleun jelema baheula mah cacakan ti sakola oge nu nami nasapoe teh ti mimiti di jeur panon poe dugi ka magrib tah saleter teh nepi ka magrib sapoe nu ayeuna mah tos luhur ilmu lumayan kana nipuna itu kuli macul disebat sapoe teh mangkatna ge jam 8 lokor tegas di imah deui terus ieu poe ka mana sore deui itu mata kajenting ratusan ribu oge teu aya barokahan nipu ti waktu keneh. Kadang-kadang nu mempelajari kana ilmu Allah ge kana nipuna lumayan
duka di dieu di abdi di Cisalak ya nu nami nasapoe teh ti subuh dugi ka magrib nami na dinten Jumaah teh ti subuh dugi ka magrib eta dinten Jumaah duka di dieu sami tapi cara praktekna kok beda jam 7 jam 8 teh kalah ka Sarawak ka kebon ka kantor pegat tuh di jalan kemana sih Pak cina bade ka sawah nah pokok nah apa iya itu Jumaah itu kumajikanena da Jumaah mah engke lohor oh berarti isuk-isuk mah kemis keneh teh jelema tukang tipu lagi gitu secara langsung sakitu ku Nabi dianjurkeun saja mah nu angkat bade Jumatan jam genep maka barokah angkatna sami sareng onta reuneu jadi jam genep teh anu angkat jam 7 sami sareng kambing reuneu itu sareng domba reuneu berangkat jam 7 nu angkat jam 8 sami sareng ucing reuneu ieu mah grup reuneu we nu angkat jam sarapan sami sareng beurit reuneu gitu nu angkat jam 10 sami sareng cak-cak reuneu nu angkat jam 11 mah sami sareng enog cak-cak cacing calak ayo marangkat setengah 12 kumaha malaikat teh geus indit sieun nuliskeun ge sabab kesel nungguanana gitu iya jam 8 kalah ka sawah nyanggeus malaikat ge hesman teh penipuan secara langsung nyande so mata mungkin deui mah lamun ditarukeun ai Jumaah di mana ka mana ti lohor kaburitnakeun tong diaku kira-kira teh dipake mah itu nah abdi mempelajari ilmu Allah secara ringkas sekemampuan abdi ternyata Al-Quran nu 30 juz teh dilebetna teh mung 2 turiweuh amun digali nyaan eusi Al-Quran nu 30 juz teh intina mung 2 cerita hiji Al-Quran nyarioskeun jalan anu leres mu Allah nu kadituna ka sawarga 2 jalan salah mu Allah kadituna ka neraka dengan sakitu henteu robana naon itu ya saur Allah anu gaduhna kalimat na tingali inna dina indallahil Islam kalimat na in salis ida itu sabab kalimatnya aya in aya ida upami di desa mah upami in mah program upami ida instruksi sedengkeun ti Allah Ta'ala na
loba nu ngadua hayang barokah teu nyahoeun barokah. Wayahna gali dina ilmu agama. Itu. Naon barokah teh aqallu syai'i kafa wa kasiru syai'i kafa. Eta nami barokah cek agama. Hartosna nami na barokah teh sakedik nyekapan kana kaperyogian urang seueur teh kenging aya langkungna pas eta baru barokah. Ai urang mah ai nu dianggo barokah anu dianggona malah jurig. Nu disebat barokah teh sakedik mah syukur hoyong loba sesana eta barokah jurig nu kitu. Teu aya dalilna. Itu aqallu syai'i kafa wa kasiru syai'i kafa. Sakedik nyekapan kana peryogian urang seueur teu kenging aya langkungna. Kumaha dalil cik Allah lamun disesa-sesa rezeki innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin. Sajama nyesa-nyesa harta bana keur isuk keur pageto mutlak dulur setan. Gitu eta langsung dialog. Upami bapak-bapak umi ieu aya kene sesa duit teu meunang beakeun penting ieu kabeh. Eta barokah ngaranna. Lamun ieu mah cenah kumaha lamun isuk teu meunang deui berarti teu aya katauhidan, teu yakin lamun Allah isukan bakal ngaringkeun deui. Disesakeun dulur setan we, paduli ustad oge. Nya, ibu-ibu masak tadi lohor. Kagengan teuing kejona bener aya kejo poe dulur setan eta ame wayahna uih ti dieu keur ieu sesakeun bobokokna we gitu. Da ieu kana agama sabab dina ilmu agama mah seueur kalimat majaji kalimatun mustaqmalatun fi gharimah wudiat lahu. Kalimat kata-kata anu biasa umumna dibasakeun kitu tapi dilebet nama sanes eta. Batak lamun terang kana majaji kadang apal kana islahna. Itu. Cobi contoh urang aturkeun pendapat sareng abdi. Sok aya di umat Islam malah ayeuna mah dipake giginingan. Plastik anu dibulut-bulut segede cecenet ya 100 siki sok ditiir ku benang 100 siki naon eta namina ngaji teu itu lamun nyebatkeun tasbih kana eta murtad ceuk agama. Naon sababna da tasbih mah subhanallah masing nepi ka langit ka 7 ge. Nah anu kitu maka disebut tasbih itu mana ilmu nu ngaji wae lamun kerennya kalau gitu tandang eta tasbih linglung tau kan. Ya. Sah nu gaduh galian-galian gitu Sayyidina Ali mantu Kangjeng Rasul sahabat Kangjeng Rasul pang anomna carogena Siti Fatimah alaihi salam. Sayyidina Ali mah dina ilmu Allah teu pernah nyarioskeun syahadat, salat, zakat, puasa dina kitabna teu aya tapi ilmuna ilmu bahan. Sayyidina Ali sauri Sayyidina Ali anu turun ka urang Sunda aki-aki baheula saur bahasa aki-aki disorodot inung suku 3 poe ge cager deui. Tapi lamun disorodot letah bakal nakrat nepi ka akhirat. Eta nyebut tasbih karena benar ya murtad saumur umur itu da tasbih mah subhanallah aneh nah nu kitu disebut tasbih subhanallah tasbih alhamdulillah tasbih Allahu akbar tasbih la ilaha illallah tasbih ya teh tasbih nu mana tengah lieur bodoh. Batak Sayyidina Ali kanu ngararaos ilmu Allah tong wani-wani nyaritakeun ilmu Allah lamun kira-kira teu apal ilmu alat. Nah itu batak Sayyidina Ali di mana di kampung aya kiai ustad adengan bade nyarioskeun ilmu kagungan Allah pelajari heula ilmu nasib asak salapan siki teh loba jurmiyah sorok yakulu imriti alfiyah mantek bayan maani bade cekap jadi lebe sakitu ge.
Itu tuh jeung jurmia aja nih ngartikeun bahasa Allah kumaha. Da loba nu majaji. Diulang oge dina bahasa Sunda. Kayaknya nganggo majaji tapi kudu hafal aslina. Bapak ka masjid bade nyontohan ka barudak diajar salat ka puterana. Dugi tika dilebet masjid saur bapakna make bahasa majaji. Jang asupkeun ta kopeah kana sirah. Teu sadar ta jelema. Itu. Lamun kopeah diasupkeun kana sirah budak berarti sirah budakna kudu dibelah heula dan kopeah paeh. Umum bahasa eta. Itu nah asupkeun kopeah kana sirah nah sirah nu kana kopeah tergantung kumaha tujuan. Lamun hayang hirup sirah kana kopeahkeun tapi lamun kopeah diasupkeun kana jero sirah asana takdil coba eta mah jadi teh itu adzan subuh baheula teu barajeka karya Kangjeng Rasul sareng para sahabat di Madinah mimiti aya adzan ya kabeh dienakeun tujuan mangilingan kan bodoh para alim ulama muncullah adzan subuh di tamahan sugan matak jadi sabab karena daraek salat subuh sok ditamahan ku kalimat as-shalatu khairum minan naum di desa di subuh sok ngamaja masyarakat datanga teu loba omong da ustaz mah kitu kabecusna tapi lila mah pusing nu bodoh naroskeun Pak Ustad naon sababna ai subuh adzan make ditamahan ai kitu can ditamahan kunaon paing eta as-shalatu khairum minan naum terus naon hartina lamun teu ngaji kana ilmu alat hati-hati musuh kae da as-shalatu khairum minan naum ari salat leuwih alus tibatan sare keur ilmu apik Islam murtad ka jelema gitu lamun teu ngaji alat bakal aco-acoan as-shalatu khairum minan naum lamun diartikeun ai salat leuwih alus tibatan sare cilaka coplok jeung iman-imanna sajaritakeun ilmu alat teu ngaji alat galilah ku alat turun jurmiah jeung sorok angkat tangan muriang teu katanagaan yaqulu imriti kalah ngadendeng alfiyah kalah puyem sirahna turunlah mantek kakara ku mantek beunang ternyata as-shalatu khairum minan naum teh dilebet nama as-shalatu ba'da naum khairun min sholati qabla naum itu ari salat anu sare heula jauh leuwih alus tibatan salat anu teu sare heula maksudna salat subuh mah leuwih alus tibatan lohor asar maghrib isya subuh mah leuwih tina obat eta lain salat leuwih alus tibatan sare dina ajaran agama Islam itu dahar sare minum hukum nawenang teu aya ganjaran dahar teu aya ganjaran sare teu aya ganjaran minum lamun urang hayang jadi umat Islam nu sejati eureunkeun kana tilu dahar sare minum perek moal boga ganjaran dibasakeun ieu mah alahbatan salat wajibna teh tah ieu cilakan ieu matak lamun salat teu alus tibatan sare sare wae teu diganjar terus salat nek sabaraha mata penghinaan hukumna dari tadinya maksudna salat anu sare heula leuwih alus tibatan salat anu teu sare itu salat subuh mah leuwih alus tibatan lohor asar maghrib isya mata kalimatna as-shalatu ba'da naum khairun min sholati qabla naum nah atuh lain kitu kena pek becus mengadankeunana rek kumaha itu as-shalatu ba'da naum khairun min sholati qabla naum wah biak manten dikurang jeung angges matak cek ulama ahli syair lidoruratin nadni nu penting genah diadankeunana ngan lamun hayang nyawa hartina wayah nagali ku ilmu alat itu ayeuna teh loba anu cing jalulungdung maca bahasa Arab ku barudak ayeuna kawatara kurupuk ke kana Al-Qur'an dog sayat dog hartina Kanjeng Rasul baheula ai sahabat tumaros ke Kanjeng Rasul Gusti Rasul ayeuna salira aya
bisa ngartikeun kana Al-Qur'an upami saliratos di aya sanu ngartikeun kana Al-Qur'an saruta geus pan anjeun sahabat sadaya sahabat salam dunya angkat tangan teu aya nu wantuneun ngamakna Al-Qur'an udah ayeuna karek dicil kana Al-Qur'an alahbatan kerupuk dek iya Al-Qur'an mana Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang itu bukan arti hanya persamaan bahasa tingali kedawuh Sayyidina Ali wa min ma'anil kutubi majmu'atun fil Qur'an Jabur Toret Injil eta meunang ngahartikeun tina Al-Qur'an Al-Qur'an nu 30 juz eta oge kenging ngahartikeun tina surat Fatihah Surat Fatihah oke kenging ngahartikeun tina Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim oke kenging ngahartikeun tina B na lapan Bismillahirrahmanirrahim. Matak B lapan Bismillahirrahmanirrahim lamun diureukeun jadi 4 kitab. Quran itu Jabur, Toret, Injil ta eta teh harti B Bismillahirrahmanirrahim. Nek kumaha ngagalina? Matak lamun kana kalimat-kalimat Allah Al-Qur'an keur anu hormat nu adab kana ilmu Allah tara waka ngamaknaan upami teu mayeunkeun kata wallahu a'lam ingis bising salah kitu ajaran halibet baheula mah badak abdi di pasar Cikalama pasar anu katilu itu diutamikeun ilmu alat jam 3 Januari udah terus keperak aya anu kaleten hudan digotong ku baturan lalapkeun di balon pareh teh jadi masalah daripada ngagokan ka batur kitu nu baheula mah hukum bedakeun ti teulung di aman itu beda jeung ayeuna ya ayeuna mah kakarek nyentak guru udah dituntun paling we jadi hese ngadidikna ayeuna mah itu keprak jugi ka masjid nalar tekenging di kitaban tekenging nganggo tulisan lamun aya nu kurah koreh kana kitab digungkeun ke guru cek guru ari eta sirah buatan Allah rek dikamanakeun nah make kudu ala kali kana kitab nah kurang gede cenah sirah keur make ilmu kitu nu baheula mah nalarna
Itu mata abdi mah barudak anu diajar alif-alifan di abdi teu bisa nurutan umum. Itu kumaha di umum mah ieu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dina ilmu tauhid mah teu kenging teh. Naon sabna ningkat jelema teh nganyirikeun hati batur. Itu lamun ka kelas genep ceguruna ka ieu kelas genep cabak angan kelas 1 nyerian hate ka aing meni kelas 1. Tuh mata abdi mah ka murid tinu 2 poe nepi kana 7 tahun kabeh kelas genep supaya ulah nyerian hate. Gitu ya. Itu kelas genep kabeh. Nya dipisah-pisah saten lahirna keur ngabuktikeun aturan Allah. Pisahkeun nu biji lohor wungkul, nu biji asar wungkul kitu aja mah. Misarupna wungkul, nu biji ke samagaha wungkul. Nya. Nu biji kaburangan wungkul. Gitu. Ada kadieu mah da ngantoan ka murid. Di mana murid hoyong barokah ilmu nek pengetahuan umum nek agama ya syaratnya genep hiji teu kenging sakali-kali murid nyebatkeun jenengan guru. Di mana murid taswantu nyebatkeun jenengan guru sanajan ilmu nangapak langit bakal ilang kabarokahan ilmu. Itu hati-hati teh ayeuna mah jadi kebiasaan jeung guru teh awas bebatulan. Eta bakal ngalingitkeun barokah ilmu. Kadua teu kenging nyarios tarik teuing di painan guru. Eta ge ngahilangkeun kana barokah ilmu. Calik teu kenging ngareneng. Itu teu kenging teh. Mun aya barokahan masih ilmuna luhur ge. Itu sok tingali anu rada madeg ka guru mah teh. Mun putra istri nepi ka sakola SMA teh teu nyusun acan. Itu teh barokah ilmu teh. Komo lalaki mah geus kaduel kita dina. Itu kata mah cilanggung ongko ka guru beuki beudegul we. Nya, teh kenging mapah mainan guru leungit barokah ilmu. Nya. Teh kenging sisirian tarik di payunan guru. Eta teh sanes ulah sirina tapi ngalipaskeun barokah ilmu. Itu. Eta diandawisna teh. Insyaallah lamun tiasa mampu nahan eta kajian bismillahirrahmanirrahim bakal barokah dunia akhirat. Ayeuna mah teh sampir jadi anggot teh ya. Kadenya urang nu diperiyogi da barokah ilmuna. Iya. Matak abdi sok nyobian ngabuktikeun ceuk ilmu anu lahirna lohor mah teh sok rada hese teh otakna. Matak dipanggil ku abdi. Cara manggil ngaran jam toan ka murid hor kan bijuna lohor itu guru ka biji lohor bisa apa cek ilmu nu biji lohor mah otakna ge ngan 25% deui madak murukna ge tong disaruakeun itu ieu mah dengan saprapatna tuh denge ke biji lohor mangga cenah Pak jeung budak biji lohor mah awas anu cacingeun itu dehekeun teh jang mangga tidak berita tangahan teh nya cekal deui ka murid miu waliyu kusabab budak bijieuna lohor teuing kumaha kadenge teh budak ari pok teh cuk budak miu waliyu tuh cek aing ka budak bijie lohor teh kieu ya nya mimiti tah engkau itu naik amper guru dekin jadi siap berdebul mangga si ende kirim cerita mangga ya wanita kata mi waliyu kata bija lohor mi waliyu pan guru teramu tadi sebulan dibuka timpu baik ku aing guru dah ya gitu bakatku amek kamurid akhirnya guru yang milih salah tengah kali satu lihat mangga miwaliwiu kakak budak bener miwaliwiu siap wajah buru stres kah udah kuji lohor teh gitu matanya bijirkan budak tuh langsung jiksa guru
Nu karaos ku abdi ngadidik marurang kali pang soak-soakna ngadidik budak belet. Budak pangor teh susah. Saya teh di bener milu pangor di huruna. Alah budak belet mah soak. Munang 3 kali muruk kalah tetangahan. Muruk nyuran sira teh. Untung teu gitu deh. Itu ai dicabok, dituntut ku ta'lim mutalim. Kitab ta'lim mutalim. Cekali mutalim, sek guru ngaji, nek guru sekolah, sakali-kali pangangguran, nyentak budak belet bakal dituntut ku Allah di akhirat. Kan ngeribuhkeun guru, jadi sentak kurang pusing, disentak kurang dituntut ku Allah. Cangu salah inungna, yang dimerosot wae atuh gitu. Nya, di mana inungna di bapakna? Itu. Ada. Nyaa ka Kiai Ustaz ajengan zaman tuanyeun henteu kabagian ngadidik udah belat stres. Badak loba guru nu paeh ngora-ngora soat itu udah belat. Gitu. Ada Kanjeng Nabi lahir teh ku Bailal Fajri. Ayo. Kanjeng Nabi tilahir ke alam dunia dugi ka usia 3 tahun teu gaduh jabatan nanaon neme urang kali biasa. Itu ngawitan ti usia 3 tahun ngiring ngondoma ka putra Siti Halimah. Jadi Kangjeng Rasul mah sok cali ka dina batu nu agung di luhurna ningalikeun doma teh apa pas 3 tahun Allah ngawitan ngutus malaikat ngawitan ngabersihan salirana. Mata Kangjeng Rasul dibelek dadana tisahana pun lak-lakan dugi kasana pun udel. Itu tadi namanya diparakeun ku malaikat anu ngabejaan mantong malaikat geus semat eta weh ka itu nama bahaya. Gitu mata malaikat eureun sabelum mun dituluykeun wah cilaka caragak we. Itu teh eta bisi cagak. Nah dibuka salirana lebet patuangan Kanjeng Rasul dikaluarkeun sadayana. Nyatina dadak belah kenca aya nu dicanak. Naon nu dicanak ku malaikat? Getih hidung. Naon eta getih hidung teh karaton setan. Itu. Jadi setan teh aya imahna di badan urang. Macam tong aneh lamun setan cikibung jeung kahirupan urang. Kanjeng Nabi mah dilaan imahna dialungkeun. Gitu di mana ragana di pasar Pagaden Lama. Nanti kita jongan juga nanti di tiangan teh itu ting arah suka beting jelema begitu pada seribu kali aduk-adukan urang hayang bersih moal bisa sabab imahna aya dina awak urang lamun urang hayang bersih tina panggodana setan belek penurutan Rasul insyaallah paeh sukana penting dibetan bersih mah kalah rusak. Beres diusap ku malaikat tilas ngabelekna teu aya tilas bareng-bareng acan neme Kangjeng Rasul dipasihan jabatan nabi dicap dina walikat belah kenca aya we cap kanabian batak sok aya anu salat pananganana ka jelema nyeureun bedog ya Allahu Akbar ulah dicencerikeun. Nyanak sejarah tidinya pangna panangan dikadieukeun teh nutupan cap kanabian bisi kaasupan setan. Hasibu anfusakum urang introspeksi ai urang aya cap nabi eueuh. Ayo eueuh nek nuruban naon di dieu. Kataknya nak pedawuh nabi khairul umur ausatuha pang alus-alusna perkara teh pertengahan. Punten bidaya nu sakieu nya sak tuluykeun. Ngan pedang emut teh gitu aya cap nabi we di urang atuh cap-cap RT atuh nya cenah teh aya nanaonan di tengah we dan nepi ka maot oge lamun aya anu maot pananganana dikadieukeun nu pusing amil itu ya dama aya nu apaleun ieu teh jelema teh geus maot cacan moal aya masing kiai ustad ajengan ge ku cari nuk-nuk gitu mamaranian dibungkus maraca yasin jadi geus budeg teh
Itu lain ulah maca Yasin ya, lain ulah ngaos shalawat ngan yakinkeun ieu teh maot encan tara aya nu apaleun ngabuktikeun iwati amil. Kata amil mah anu ngarti kana agama mah lamun aya nu maot isa tara nyampurkeun. Cek amil da disampurkeun ku aing hirup deui moal aku mah cek isuk we. Kata amil mah datangna isu-isu. Gitu. Kagen teh mayitna geus dibungkus, geus diborogod, amil teh yakin lamun teu katempo ku sorangan. Batak talina dibuka deui ti luhur. Jelema anu maot sejati aya aturanana. Hiji jalma anu tos maot mah socana teu kenging melohok wae. Batak ku amil dibuka bungkusna bising melohok. Gitu. Amun melohok wae cek amil salah siapa mah peureum usap ku amil tertibna amil gitu teh nyaho kitu teh yang jadi lebe buka heula lamun melohok wae salah praktek usap kadua bahamna henteu kenging calangat amun dibuka bungkusna kalah heuai buru-buru tunggu ku amil krep dahan amun muka di lem. Lu penting aja dong. Salah. Nah. Katilu pananganana teu keuing ngarumai. Amun dibuka teh kalah ngajelepeng. Gitu. Cek amil kana maot. Ai siap paeh teu nu geus. Siap pokoknya salah.
makhluk saja tingali jabatan ti Allah nupang luhurna hiji jabatan teh Rasul ayatna di jelema kadua nabi tilu sahabat opat tabiin 5 solihin genep wali 7 ulama 8 malaikat jadi malaikat peringkat ke-8 di bawah ulama salapan jelema sesa muslimin muslimat iya jelema sesa madak karu-karuan gitu salat ukur ilu-iluan jangan salat diajak guru caya gak duka di dia mau mudah-mudahan ya guruna kaharepna itu anu katukang jelas guruna mana buktina sok ayeuna upami pamagat kalabat ka masjid imam mayun ngulon makmum sadayana mayun ngulon aya teh makmum nu nanyakeun Pak Ustad atas dasar naon salat make yang hareup ngulon teu aya kan berarti teu guru ada salat ilu-iluan ngaranna malaikat ini sudi ieu mah salat guruna gitu kudu diteruskeun lamun hayang jadi salat berilmu gitu salat bari nangtung pernah ningali ustaz geus nangtung dan yang hareup mulun da usahanya eta mah jelema miluan naon bedana jeung entok diasupkeun ka kanang hayam lain kanang entok ngan entok nu milu ka kanang hayam tong disalahkeun hayam lamun entok digitik kuluna nepi ka belentuk salah entok ngakasu kadinya gitu ora punten saya nu hadir agama Islam Bapak Ibu amin mudah-mudahan sinjanten doanya da apal juga itu orang teh dinu seueur batur kieu mah aing ngaku Katolik era itu da Islam aing ngaku Islam era itu teu ieu teu pan meunang ngaku Islam syaratna aya 5 hiji ngawaskeun 2 kalimah syahadat saumur hirup sakali-kalina jadi ngawas syahadat lebet kana Islam mah saumur hirup dengan sekali ari eta cenah dina salat lain syahadat Islam eta mah syahadat salat nusian Islam terkecuali lamun rusak murtad tekad ucap lampah maka wajib digentian sekali deui kodok namina kadua salat sajentan sabengi sabaraha kali Pak salat sajentan sabengi teh 5 nya abdi teu meunang katerangan eta nya ngan urang akurkeun kene beda pendapat mana mina ge pendapat itu abdi mah meunang katerangan ti Allah taala salat teh sadinten sawengi teh saelingna gitu nya nek ngadu ka maneh nya itu salat teh sadinten sawengi teh saelingna nah sabna nu teu eling mah teu wajib salat jadi salat teh saelingna nu teu eling mah teu wajib salat nu hees teu eling meunang teh salat teu eling badak sok aya dadang aya magrib aya 10 isya tinggal 3 meureun teu eling teu kudu pusing dan teu eling mah teu wajib salat gitu lamun teu salat teu eling we sabda mun salat ditantukeun aya 5 bakal kacau ka ituna salat sadinten sawengi 5 kali coba jalma anu getol ibadahna lebet ka masjid magrib bus ke masjid kahiji salat sunat syukrul wudu 2 salat sunat tahiyatul masjid 3 salat sunat qobla 4 salat wajibna maghrib 5 salat ba'da ku maghrib geus meunang kabeh mata tong aneh lamun isya da maghrib geus beak 5 salu salah ustaz nah salat pakai diatur gitu salat masa elina nu eling mah sulit nuliskeun ge hawa deui itu punten sok emut itu dari dasangan kita maka teh sareng maka teh mong gente ngomong ngartikeunana logika itu tapi ilmu Allah berituna hakiki ilmu kolot
Kadua salat sadinten sawengi saelingna. Katilu zakat. Kaopat puasa. Kalima mung haji. Eta meunang aku Islam. Mantap punten jeung saran bade dia ngomangan teu karetnya parurah ya. Punten ieu maka parurah bongan jiwa nasuur sadesa. Upami bade nganggo agama ongko, upami manggil masyarakat bade ngadamel KTP, hati-hati taros sila masyarakat. Bapak bade dilebetkeun kana agama Islam, bade dilebetkeun kana agama Katolik, tanya heula. Gitu. Akhirnya abdi makana Islam atos munga haji diajan potong 1/5 padu Islam wae gitu. Bapak osok zakat bujeng-bujeng nguping zakat teh tapi da teh aya teu gaduh pan abdi mah tuang oge lamun teu dipasihan ku Pak RT mah syariatna raskin oge itu jigana moal manyumuluk potong 2/5 puasa Ramadan mungkin pergi ke jam sarapan training ka ituna potong 3/5 ieu Islam geus loba potongan gitu. Osok salat aya nuju inget sahadat kungsi basa nikah teh bubuhan dituntun ku lebe teu masane ini bikaina mata klebetkeun dina KTP dirinya agama 1/5 wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibuna kagaran-garan dipigawe di alam dunia tukallimuna jaka bakal ditaroskeun ku malaikat tugas Allah. Itu Pak agama naon agama Islam itu cek saha saur parurah pak ieu teh kenanana pupuk Islam ngan hiji-hijina saha tungkul resiko kudu tanggung jawab itu daripada urang berat tanggung jawab jelema sadesa mending agama saparapat teh moal berat teuing itu sia aku Islam itu ada para sepuh ya para wisaya. Nah Kangjeng Nabi teh 3 tahun dugi ka 40 tahun teh tugas Allah na ningalikeun perilaku jalma anu hirupna nganggo aturan Islam mung eta nu mampu itu nya jalmi-jalmi teh kabaritaeun ningali sifat Kangjeng Rasul sarumping lah ka Rasul Muhammad ari anjeun sae-sae teuing akhlak teh nganggo akhlak naon Kangjeng Rasul teu ngawaler sak kecap-kecap acan naon margina jabatan nabi teu aya dalil nabi ceramah Buki syukur jalmi hoyong nurutan Kangjeng Rasul tapi Rasul anger teu ngawaler sabab jabatan kakara nabi nya 3 tahun dugi ka 40 tahun berarti 37 tahun ngagreuyek na jalma hoyong nurutan Kangjeng Rasul teu ngawaler Allah taala nyaheun ka Kangjeng Rasul da lain teh aya ngawaler tapi teu acan aya perintah Allah pikeun ngawalerna mata Kangjeng Nabi ditaekeun ka langit kana naon Kangjeng Rasul ka langitna kana mi'raj naon mi'raj teh taraje kade ieu pamana kaldi ya syukur anu ngamaknaan mi'raj teh naik berarti taraje anu naik terus Kangjeng Nabi ka ituna kana naon iber tong sok ngalieur-lieur maneh Mi'raj teh taraje paranti naik Kangjeng Rasul teh ka langitna mapai taraje eta teu aya di alam dunia material sakieu inguna di alam dunia loba material kita nya taraje eta mah nu daekeun susah banyakna ditemu-temu ge kalah potong wae gitu nek dibuluhan 1 juta mungkin
Itu kentar aja sakumaha hargana moal. Itu ayeuna kajeun cecongkok we. Itu tareh ongkok. Nya. Nah, taraje eta teh didamelna ku Allah Ta'ala teh tina emas dicampur inten. Gigirna emas. Ditaretes ku inten berlian. Tetek-teteanana parandiahannya tanana tina emas. Sahamana teh 4 kintal. Mangkaning ti bumi nepi ka langit. Itu matak beres Kangjeng Nabi ditaikeun ka langit mapai taraje eta turun deui ka alam dunya langsung taraje diperengan harita keneh dipulangkeun ka sawarga. Naon sababna? Gular-gular emas kadeuleun ku jelema mah burung di Badung. Maling 4 hamal ge urang boga 1,5 ton. Moal kudu macul. Muri biasaan sahamal. Beukeun kana beas jeung pabrikna masih kena dipulangan. Itu kata ku malaikat. Jelema mah beureuh negrak-negrak teuing mah doraka lamun teu maling teh kitu cenah. Itu. Sabab cek jelema baheula kitu nyarioskeun. Jalma mah lamun tos bageur bakal leuwih ti sato tapi lamun geus edan bakal leuwih ti sato. Itu. Duka di dieu. Di Cisarak mah aya nu tenar di antara sato nu aya di alam dunya maung teu tenar kawa sato ieu. Naon nu boga gelar edan ngan anjing-anjingna. Anjing edan, can nguping mau edan. Nah, di dieu sok nguping anjing edan. Berarti saninya. Nah, gali akhlakna nu namina anjing edan can aya anjing edan maling motor. Nu edan komun
yang lamun dina salat aslina eta teh doa iftitah. Doa paneda panyuhunkeun iftitah pamuka. Beres Allahu Akbar kadituna langsung barang perintah. Namina doa iftitah. Dina golek pangpayuna doa iftitah. Begitu dibuka langsung maca doa iftitah. Naon doa na bima arjuna nakula sadewa eta teh sakalimat. Asalna dina kitab doa pangpayuna bima arjuna nakula sabda. Itu na kitabna aya bima ku pagawean abdi ngahibur kieu tujuanana arjuna tina roja ngarep-ngarep nyebarna agama Islam. Nakula kami nu ngaranna sadewa sabda hese ngarang model kieu teh eta kusaba misi kanyahoan manten ku urang hinu jeung budak maka dibentuklah hiji kalimat bentuk benak hiji kalimat bentuk benak bima jangkung gede teu aya bima kecekrek bima mah jangkung gede naon sabna hartina ma teh perkara ai perkara luas matak bima mah jangkung gede kitu. Agama Islam mau aya nu teu nyahoeun hiji perkara lamun mampu ngagalina. Salah cek jelema kakarek cek logika dasarna kangewa. Digali ku agama loba nu pasalia jeung kanyataan. Arjuna leutik tapi kaset. Naon sabna roja kahayang. Ngarep-ngarep tekan kahayang malemes. Ieu mah contoh ka ibu-ibu misalna sanes ka urang dieu menyontokeun itu hayang kongkorong diusum itu keneh teu kagugu pas ayeuna panen aya langsung nek menta parekna meureun dicabok itu udah manehna gamantuan teh nyawa teh tandurna ngarametna kumaha carana menta supaya aya ulah jadi masalah lemesna jelema boga kahayang tara-tara ge make mencetan punuk nah tah lamun mencetan punuk eta kira aya kahayang itu mencet tilu pencetan teh isukna teh hayang kongkorong teu mencet tilu pencet hayang kongkorong pantak lamun aya isi urang pencet-pencet kana takdak cager aing ge ya mending kabatu lu ae 50.000 lebih ka isuk-isuk wani daripada mencetna dua hayang kongkorong berarti mayar eta Arjuna roja ngarep-ngarep lemes keadaan mah itu pamagat kitu deh nipu ka majikan bayana we ja ena teu menang duit gede cucu pada mah disebutkeun jaga di akhirat bakal merengkel telemen lalaki eta moal menang dibuka keken itu haram hukumna hiji istri anu ngagadangan cara oge sakali-kali barang penta ka salaki nyanta duit haram 35 tahun disikat gigina jaga di poe kiamat. Naon sabna awewe pangna minta duit lalaki teh hideng. Lamun hideng mah lalakina moal minta awewe ge. Padak nu ngagebruskeun awewe teh lalaki. Naon sabna lalaki pangna kitu teu ngaji. Itu mun ngaji mah sieuna mah duraka. Padak cek awewe na itu we sikat gigina si sakit abdi lah. Oh, kitu padak pindah teh mah nek ngagosok awewe na. Daun sampean teh dah cara dibere wae. Itu pinah malaikat mah gosok kuntu sarakina makanya geus eueuh teu dia beak kabeh ya paduli ku beusina ku aing nah teu kadadas teu ku beusina ulah dimakan yang sibuk eta lah hati-hati nah Kangjeng Nabi ditaekeun ka mana anu disarengan ku malaikat Jibril Mikail malah malakun akhurun malaikat anu sanes teh ngiring mung dugi ka langit ka-7 saur malaikat Jibril Muhammad kami mah izin Allah nganter anjeun dengan lebih ka dieu wayahna we ka itu nama kami can aya izin belenyeun kami Rasul nyarira ka mana ka Rokro ka Mustawan ka Sidratul Muntaha di dieu aya dua sejarah anu kahiji rahasia keur para kiai ustad ajengan ulama teu bisa dikaumumkeun
sabda mun dikaumumkeun engke bakal dimaknaan ku logika kan itu bisa jadi murtad. Itu madak di manaan we nu umum nyanakna Kanjeng Nabi didinya di bulan Kumega Bodas. Hampir kapiuhan Kanjeng Nabi kadaprak Kanjeng Rasul hampir namru wartosan ku malaikat Muhammad buru-buru sujud anjeun nuju mayunan Allah taala teh prak Kanjeng Rasul sujud saur Kanjeng Rasul at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah diwalar ku Kanjeng Nabi assalamualaikum diwalar ku Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itu waladai ku Kanjeng Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya gitu. Brai mega teu aya neme Allah ngadawu Muhammad anjeun dipanggil ka dieu ku kami nyaah anjeun di alam dunya pada ngarepuk teu bisa nanaon. Lain dikerepuk di tenggelan dikerepuk jalma hoyong nurutan Kanjeng Rasul tapi Kanjeng Rasul teu ngawaler dasarna ku ayana jabatan kakara hiji nabi. Madak cek Allah anjeun dipanggil ka dieu maka kami mere jabatan nu kadua risalah muncullah jabatan Rasul harita. Ieu punten loba nu beda deh keun wajar namanya ge pendapat ya. Syukur menjebatkan Kanjeng Rasul dimiraikeun menang salat kacau dah. Itu. Dan margina lamun Kanjeng Nabi dimiraikeun ku Allah ditaekeun ka Rokok Mustawar Sidratul Muntaha menang salat turun ke alam dunya anger Kanjeng Rasul moal bisa ngajak salat. Naon saena jabatan Nabi. Gitu. Maka Kanjeng Rasul ditaekeun ka Rokok Mustawar Sidratul Muntaha di Allahna dipasihan jabatan Rasul. Satos dah Kanjeng Rasul dipasihan jabatan Rasul, Rasul tumaros. Gusti saatosna abdi gaduh jabatan Rasul, naon atuh pidameulun abdi diwalar ku Allah aqimus sholah. Jadi aqimus sholah eta jawaban tina pertarosan Kanjeng Rasul, henteu langsung Allah taala minta salat. Batak turun ke alam dunia dinten Kemis jam 8 ayatna diteraskeun wa mubasyiro kawitna ina arsalnaka syahida saatosna kadu jabatan Rasul kadu pidameulun salat diteraskeun wa mubasyiro nembe Rasul ceramah cek Rasul nyaan aranjeun hayang nurutan kami nya ayo atuh siap. Itu kumaha carana Muhammad abu silakan Islam carana maca syahadat beres syahadat diabdasan tos diabdasan tumaros umum naon Muhammad pidameulun abdi aqimus sholah nyamun kakara Kanjeng Nabi bisa ceramah ku sabab boga jabatan Rasul. Setahun setengah Kanjeng Nabi nyebarkeun Islam di Mekah itu da ieu mah ku sieurna pidameulun di Islam mah ku ayana keterlambatan urang mah. Ya, keterlambatan lahir sategesna Islam teh tadi nama pidameulunana ngan hiji syahadat ngan eta ge bekal Nabi Adam ti sawarga. Itu di sawarga Nabi Adam ngadawukeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditegur ku Allah. Nah cenah ada makin ditulukeun kana Muhammad Rasulullah. Apda ningali eta we seratan dina batu aras nu luhurna jenengan Gusti nu handapna jenengan Muhammad. Matak dianggo itu ku Nabi Adam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah turun ke alam dunia jadi dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngan eta teu aya salat zakat puasa nu haji. Jelema nu hideung mah bijilna baheula teu loba kudaweun. Komo ditambah kula jaman bulu dan sedekah jariyah lieur atuh loba-loba teuing. Eta we hiji asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maot sawarga we. Nu salah urang nah teu bijil harita. Padan Nabi ditaekeun ka langit menang jabatan Rasul pidameulun salat jadi we dua
aqimus sholat sadat nganten itu urang tuh bijil keneh wae tak ieu carekeun anak urang teh itu namun bijilna bareto mah buru geus maot urang untung bijilna paneuri henteu gaweun riweuh setahun setengah Kanjeng Rasul nyebarkeun Islam di Mekah dialihkeun ku Allah Ta'ala ka Madinah. Datang ke Madinah orang-orang Yahudi parwasa itu Kanjeng Rasul dihijrahkeun teh bulan Muharram ya barang dugi ke Madinah loba parwasa sanu puasa orang Yahudi di Islam can aya nu puasa sahabat aroskeun Rasul ini ada batur orang Yahudi parwasa puasa Kanjeng Rasul kuduna mah urang we lain batur mah ajaran puasa kumaha tuh abdi hayu parwasa aya arek mah sabaraha dinten Gusti sakuatna kenging cenah sadinten meunang saminggu alus walau sabulan alus teu sugan sabulan leuwih alus henteu alus itu saya pan di urang mencoto leuwih alus eta kan leuwihanan alus kan leuwihan sabda mah leuwih mah teh kucero gitu kumaha lamun salat subuh jadi genep leuwih alus edan mantap sabda leuwih gitu terasa saraung itu sisirna sadinten tanggal 10 hari tanggal 10 teh bahasa Arab nama 10 teh bahasa Arabna asaro bibir urang Sunda resep ngaruksak karena kata-kata batur Pak RT eta ngaran asli jabatannya kusam urang akrab itu teh dah atau RT disebut teh eta ngaruksak Papanya yang bau Ustaz dan Allah arato diruksak oke nya kurang nyontok kanu ruksak kanu bener mah geus ya kurang nyontok kanu coba